Bismillahirrahmanirrahim. Wagos lu yadin sareng wajib ngumbah panangan zaidatin anu jadi panambah itu yad. Inna batat lamun jadi itu zaidah bimahalil fardi dina tempat pardu. Walau minal mirfaki sanajan kabuktosan itu zaidah eta tina siku. Kaasmuin sapertikeun ramo zaidatin anu jadi panambah itu usbu. Wasilatin sareng kutil sawaun sarua bae zawazat ngaliwat itu zaidah al asliyata kana iyad anu bangsa asal amla atawa henteu zawazat. Wa inna batat sareng lamun jadi itu zaidah bi ghairi mahalil fardi dinalian ti tempat pardu wajaba mangka wajib naon goslu mak ngumbah perkara hada anu malebahan itu ma minha tina itu iyad mahalahu kana tempatna itu pardi liwuku ismil yadi karena tumiba nangaran lengan alaihi kana itu ma'a muhadatihi sarta malebahanana itu lima halil fardi kana tempat pardu bihilapi kalawan perbeda perkara lam yuhadi anu henteu malebahan itu hu kana itu mahal fa illam tatamayyaj mangka lamun henteu narima beda naon azaidatu iyad anu jadi panambah anil asliyati tina iyad anu bangsa asal biangkanata ku secara lamun kabuktosan itu zaidah sareng asliyah eta asliyatayani anu jadi asal duanana au ihdahuma atawa salah sahijina itu zaidah sareng asliyah eta zaidatan anu jadi panambah walam tatamayyaj sareng henteu narima beda binahwi fahsi kosrin ku saumpamaana ponok anu kacida wanaksi asobi'a sareng kurangna pirang-pirang ramo wado pibatsin sareng lemah panyabokna gosala mangka ngumbah itu jalma huma kana itu zaidah sareng asliyah wujuban kalawan wajib sawaun sarwa bae akhrojata naha kaluar itu zaidah sareng asliyah minal mankibi tina tak am min ghairihi atawa tina salianti itu mankib liyatahak koko karena narima ngahak naon ityanul fardi ngalakonan kaparduan bihilafi nadirihi kalawan perbeda bangsana itu goslu fisari koti dina bab syarikoh tukoto ku ditek-tek naon ihda huma salah sahijina itu zaidah sareng asliyah fakot ngan sakikituna kama sapertikeun perkara saya ti anu tereh datang itu insyaallahu ta'ala fi babiha dina babna itu syarikoh li annal wudu'a karana sanyana wudu eta mabnahu ari anu diadegkeun ku itu wudu eta alal ihtiyati netepan kana ati-ati li annahu karana sanyana wudu eta ibadatun ibadah wal hadu sareng ari hadna eta mabnahu ari anu diadegkeun ku itu had eta ala dzar'i netepan kana nolak li annahu karana sanyana itu had eta uqubatun siksaan wa tajri sareng berjalan naon hadihil ahkamu ieu pirang-pirang hukum firrijlaini dina sampean dua wa intadalat sareng lamun ngarumbai naon jildatul adudi kulit pepeteuyan minhu tina itu mankibi lam yajib mangka henteu wajib non goslu syai'in ngumbah hiji perkara minha tina itu zildah illal muhadi angin anu malebahan wala ghairihi sareng henteu salianti itu muhadi li annas mal yadi karena sanyana ngaran panangan eta layaqo henteu tumiba itu ismul yad alaiha kana itu zildah ma'a khurujiha sarta kaluarna itu zildah an mahalil faradi tina tempat pardu
taqallasot atawa kabeset naon jildatud diroi kulit nahasta minhu tina itu mahalul fardi wajaba mangka wajib naon gosluha ngumbahna itu zildah liannaha karena sanyana itu zildah eta minhu tetep tina itu diro wa intadalat sareng lamun ngarumbay naon jildatu ahadihima kulit salah sahijina itu jildah sareng diro minal akhori tina anu sejen bi antakollaatku secara kacabut itu ahad min ahadihima tina salah sahijina itu jildah sareng diro wa balago sareng tepi naon attaqallu kacabutna ilal akhori kanu sejen summa tadalat tuluy ngarumbay itu jildah min hutina itu akhor palti baru mangka ari anu jadi pangreken eta bima kalawan perkara intaha anu paragat ilaihi kana itu ma naon taqallu kacabutna itu jildah la bima teu kalawan perkara minhu anu eta tetep dina itu ma taqallu ari kacabutna itu jildah payajibu mangka wajib non gosluha ngumbahna itu jildah pima dina perkara ida balago di mana-mana tepi naon taqallu kacabutna itu jildah minal adudi tina pepeuteyan illa dziroi kana hasta dunama bari teu wajib kana perkara ida balago di mana-mana tepi itu ma minadhiroi tina hasta ilal adudi kana pepeuteyan li annaha karena sanyana itu zildah eta sorot jadi itu jildah eta juz'an jadi juz min mahalil fardi tina tempat kaparduan minal awali fil awali dina masalah anu awal dunasani teu dina masalah anu kadua walawita sokot sareng lamun rapat itu jildah ba'da taqalluha dina sabada nyabutna itu jildah bin ahadihima tina salah sahijina itu dhiro sareng jildah bil akhiri kunu sejen wajaba mangka wajib naon goslu muhadi ngumbah anu malebahan naon goslu muhadil faradi ngumbah anu malebahan kana pardu minha tina itu jildah duna goerihi bari henteu salianti itu muhadi summa intajapa tuluy lamun renggang itu jildah anhu tina itu muhadi wajaba mangka wajib non gosluma ngumbah perkara tahtaha anu tetep itu ma aya dina handapeunana itu jildah aidon deui linudrotihi karena langkana itu tajapat wa in satarot sareng lamun nutupan itu jilduhu kana itu ma iktapa mangka cukup naon bigosli dhahiriha kungumbah luarna itu jildah walaya jibu sareng teu wajib non fatkuha mecatkeunana itu zildah falau gosala mangka lamun ngumbah itu jalma hu kana itu dhahir sumazala tuluy ilang itu jildah anhu tina itu dhahir lazima mangka mistiu ka itu jalma naon goslu mangumbah perkara dhaharo anu dhahir itu ma mintah taha tina handapeunana itu jildah li annal iktisoro karena sanyana ngawungkulkeun ala dhahiriha kana anu dhahirna itu jildah eta kana kabuktosan itu iktisor eta li daruratin karena madarat wa qad zalat sareng nyata ilang itu jildah walau tawaddoa sareng lamun wudu itu jalma fakutiat mangka diteuk-teuk naon yaduhu pananganana itu jalma autasak kobat atawa molongo itu yad lam yajib mangkan teu wajib naon gosluma ngumbah perkara dhaharo anu nemrak itu ma illa lihadasin angin karena aya hadas payajibu mangka wajib naon gosluhu ngumbahna itu ma kadzohiri sapertikeun anu nemrak as-sholatan dina asalna
walau azaza sareng lamun apes itu jalma anil wudu'i tina wudu likot iyadihi karena potong pananganana itu jalma masalan umpamana wajaba mangka wajib alaihi ka itu jalma naon ayu hasila ngahasilkeun itu jalma man ka jalma yu diu anu ngawuduan itu manhu ka itu jalma walau bi ujroti mislin sanajan kabuktosan itu tahsil eta kalawan buruhan misil wan niatu sareng ari niatna eta minal adini tetep ti jalma anu ngidinan fa in ta'daru mangka lamun udur alaihi ka itu jalma naon dalika tina itu tahsil tayammum mangka tayamum itu jalma wa sholat sareng sholat itu jalma wa ada sareng balik deui itu jalma linudoroti dzalika karena langkana itu tahsil warrobi'u wallahu alam bisawab.